Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngonongeng nu judulna hayam tongkorongok subuh. Dicaritakeun di zaman baheula aya sakadang oray naga nu geus lila hayangan ulin ka kahyangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bae bari jeung sok dandan mapantes maneh. Tapi keukeuh bae manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk. Mangkaningan rek ngahadep ka dewa. Saanggeus mikir lila, manehna karek kaingatan ka babaturanna sakadang ti tinggi. Maksudna rek nitah panggijemkeun tanduk ka sakadang jago. Da heula mah ari hayam jago teh aya tandukan. Teu lila, jago naga minta anter ka ti tinggi. Saanggeus sapanggijeng jago dicaritakeun tah kabeh maksudna ka jago rek nginjem tanduk heula cenah ke dibalikeun deui ku sakadang ti tinggi. Tapi hayam jago tenembalan, dages nyaho pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila-lila naga ngarayu. Akhirna jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga teh ka jago, "Engke tanduk maneh dibalikeun deui ku sakadang ti tinggi. Samemeh panon poe bijil, bisi kaula poho mere tanda we kokorongok sing tarik." Geus kitu mah jugue naga sareng jago teh marangkat. Titinggi teh marangkat. Poe isukna samemeh subuh jago tos kongkorongok satarik-tarikna. Sakali, dua kali, tilu kali, tapi titinggi teu datang keneh. Terus jago kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi angger we titinggi teu datang keneh. Keun cenah poe isukan ceuk jago teh. Tapi kabraina panon poe titinggi teu datang keneh wae. Tapi anger nu ditanggoan nepi ka beurang titinggi teu datang keneh. Saking ambakna kacida eta hayam jago rek ngancem lamun cenah sakadang titinggi datang rek dipacok nepi ka paengna. Ti harita hayam jago tiap isuk sok kongkorongok sarta mun papang jeung titinggi sok dipacok nepi ka paengna. Males pati dumeuh kungsi ngabobodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.